dan kalakuan gitu menuwi hade aing modar tuh dak kitu agan diolong ke kita tadi. Aula yakin si Cepot teu boga salah. Benar teh nyapat layar si jeger inguna teh. Ngan lamun sia keun nuding ka aing ngamuk aing ningalikeun. Nah, pasida-sida teh ka ieu. Bapak bayar kelara ya benar sekelatihin penasti tersakya Bapak bayar kelara sidang kaula bakal gareu. Tuh dak kitu agan mah. Ongkoh abdi teh diteken, ongkoh rek dibelaan. Abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna. Pokona kaula panganyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu sarusana. Nah, atuh agan teh sanes tewak. Lain tewakeun. Nah, eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui. Disora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar. Agan mah kumaha pun ini tewak asongkeun ka abdi kadek wa bicuman. Yo kadek we. Lumatak ku kaula ayeuna dek ditepungkeun teh wayana pansen ti manehna ye bisi teu percaya si Cepot bawa panggihkeun jeung kaula pikeun ngahindarkeun ieu fitnah kitu atuh puguh we kaula jebakan agan angkat itu ini jadi we abdi nu terus katakan. Tapi kaula yakin ya. Naon bahwa ini saha manehna ti leuweung. Lah, bangsat. Oke moal ini diberi kesempatan komo. Loba jelema ge sujurumputan gini kabur. Tidak ilmuna kacirina. Tidak ilmu naon? Ilmu kajero. Deuh, ari agan marukana abdi teh apa ilmu kajero? Abdi tebgan tukang muncitan hayam di jeroan hayam teh seueur. Aya buri, aya pujit. Lain marukana ilmu kajero teh kitu meureun. Tak kitu bos. Mudah-mudahan we si buru-buru pagi da teu jauh ti dieu. Jadi maneh maka kaula sopan. Tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge. Alah, da bangsat atuh ngaranna oge agaduh. Ampun agan mun tewak di dilelebar. Teu wantun meureun agan teh lain teu wani. Eleh. Saha? Kaula. Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh. Kelehan. Wah, sia maneh oge moal kuat. Ya. Moal aku meok memeh dipacok di mana? Miyuni hayam kabiri ngepek jawar, naon jawar jawer. Jawer. Ngepek jawer ngamang jangjang gitu. Iya. Padahal pamila resmagan abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulang
bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi. Naon? Jam sabaraha di iwatna? Tengah puting. Kinten-kinten cenah mah jam 1 puting. Jam 1. Jam 1 wengi Rebo kamari. Ieu. Dina Rebo malam Kamis. Malam. Nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh ngalajo kampion. Ngalajo final. Barcelona sareng Arjuna. Arsena dawala. Nah, CTT. Kalau dia kampion. Juara kampus Uninus kampion. Siapa aing salah kitu ngadengungkeun. Tah kitu bos. Coba. Pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain. Heeh. Kapan akad teh jauh ti kuring pan makajeng belum jagong non teh. Tah lamun mau jagong peuting ari talaras. Tapi da ini mau digentosan gua abdi. Gitu kula. Jadi teu kemana-mana. Henteu si jeger teuing abdi saksina tah. Lumatak beuki yakin. Yakin. Anu maling teh nu sarupa jeung maneh. Lamun disebut fitnah moal ditah nyokot maneh. Kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah. Tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna. Duh hayang geura panggih he bae di kadek cuman. Oh, boda tetek kusen. Nya. Naik kusen kadekeun. Heeh, lain pantuaneun. Mungkin kuseneun mah heueuh, hiji jeung oge. Gitu bos. Bot. Tinggal itu balut naon. Ya, aya euy. Dulu itu anu diikat si cepot garana aya di dieu. Duh, naon itu kan? Makhluk itu dulu. Lamun diurangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper. Tapi kabrowes gitu. Ponggawa Honda. Waduh, teu elehnya dulungan aing sora. Hari itu mah denger, iya mah gentem. Syaharana kan kaula Gatot Kaca. Ayata Gatot Subroto. Nanaonan sia. Nanaonan dewala. Geus, tong loba ngomong sia teh dewala. Ayata bener sia cepot. Ingi cepot. Astra Jingga. Eta jelema anu ngaran
Rajinga wayahna rek dipenta ku kaula. Maksudna naon? Jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui. Nyaeta geus jokot layang jamu sekali musada. Coba kanu kitu euy geus nyahoun. Nah nasiban ari aing. Lacak atuh cepot teh lacak. Nya, iraha aing kabajakeun buah paok. Nah, sia gening harita hayam tukang rebab dicokot. Da janji rek mere. Anjeun ulah pikireun alus urusan kaula. Ieu urusan negara amarta ieu rakyat kaula ieu nu jahatna paribasana. Kaula anu hak lewatna. Anjeun ulah pikireun. Pokona dibikeun nuhun teh dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade sing hareupan Gatot Kaca ku sampean. Apa kon wani marang aku? Wani teh ngapa ku lanang-lanang. Aji mulati tegah raya pada benar iya. Rebah sadamu. Coba direga ayo Suramrata Jaya Merata maju. Cicing gede. Ulah kemana-mana. Ya, Suramrata Jaya Merata. Surakarta. Barang Tegal Soreang. Lain kumaha itu ya ini nasiban aing nepi ka kieu ya. Oh. Sakapeung masok ara kuayana romantika kahirupan. Sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh. Canu teu kadenge. Nu teu tepi kana ceulik kuring. Bener nu teu katempo. Tabeuki ebreh we di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu. Oh ieu kakak harengna dunya teh. Nah ieu nu rek tepi berat sumararane. Sabab urang sareng hiji waktu bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna. Benar akan. Kawas nu rek lalanggeng wae hirup teh atuh. Ai teu ancrup kanu kieu da lain di dunya deui. Da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi. Lain ulah dudunya, da dunya mah kudu teangan. Ikhtiar. Kan ieu hate ulah berat teuing, jadi kudu sigar tengah hirup mah. Dunya akhirat teh apan lahir batin heuh. Syahangarana maneh Satria ngaran kaula Gatot Kaca muni teu pada rantes naon atuh gedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta maneh teh kunyuk naon ngaran Dodo budeg jibuta teh naon maneh budeg